Gusti kumaha sangkan yang ngarubah nasib kieu teuing sedih sendal we sing sirangan Jakarta Bandung nasib kumaha sangat bisa dirubah kos batur mah geuning parantes ibadah mah ibadah tapakur tapi kieu keneh wae teu nepi mah ka pakadituna jadi teu dijabah kumaha nya ka makam mah heula cek jarah geus silah teu ka ditu astagfirullahaladzim pasti nu teu kakalan di dieu goblok teu ka rambok teh anjing aya saha itu sorangan keren gitu penampilan anak samperkeun begitu yang kenaon di dieu dia nuju nganter abah oh keren kieu jang ya nak henteu biasa wae wah keren henteu tinggal lihat di bang pas ieu keren aslina mereka mana sih bade ieu teu nuju nganter abah oh yang sakitu nya mohon Duh ngeunah meureunnya mun urang bisa lempang kuas kitu. Siga jelema itu tuh rapi, kasep, pakai sepatu, pantas ka tempona. Assalamualaikum. Mak, kumaha nya mak? Sangkana kos batur mah rapi kajian naon boga naon kieu wae mak kurasi doakeun mak abi ngadoakeun mak emanya kitu deui saha itu jelema di makam ngadungkuk gitu sudah kompleng keurian kok aing ini mau ruas wae aing mah kenal nih dia keur ngadoa sieun serang ngadoa di dia wah teu kudu sieun urangnya pun bakal kieu ge salah balik lagi lain di dia di mana tuh tuh di situ nembal itu mah tapi angker sieun wah yakin gitu nembalan pokoknya mah di situ nya dia lempeng kan itu kayak mengkol nah makamnya gitu dinya tah misalnya jeung batur tah di dinya we oh di dinya loba da urut batur di dinya gitu abdi ka dinya tapi ya tapi orang mau bisa nganter nah ngelek balik oh ya siap mohon tuh infonya siap aduh aing mah sudah hayang beunghar kanu kieu sih teureun ku aing sia digawe hayang beunghar mah tuturkeun ku aing tah iya mun makamna lu sebutkeun ku si A tadi teh iya meureun assalamualaikum pak wajilah waalaikumsalam ini astaga kita suara naon ya nu ringkak bulu punduk siang teh yang jimbah disaurkeun jelema tadi bah
sih ini. Cok ditembalan teh bener ieu mah. Mun upami abdi jiga batur tiasa mah nya, Mbah. Gampang. Gampang nambah. Mani aya niat naon ka dieu? Hayangnya seueur, Mbah. Yang bumi alus. Awewe. Artos loba juga batur pas budak tadi tah anu di motor. Rapi. Gitu, Mbah. Moal naon sia ka dieu? Aduh, bunga tak kita carakan ke dia teh. Balik. Buset. Kan kita balik, Bah. Teu moalan naon ka dieu sia? Komentar loba. Nya aya paling rokok sabatang mah. Super. Urang susubuh lagi atuh. Aya geus ieu we Mbah da teu gaduh deui. Sok kieu-kieuna. Pang nyengeutkeun udu deula. Oke, siap. Ditiup apa di kumaha, Bah? Tiup. Kenyot. Nyot. Salah. Terus syarat naon deui, Pak? Geus cik balik ka ditu. Ke aing diamprok di pangimpian. Oh, turun hun, Pak. Jadi balik kan teh? Oke lah, kalau begitu. Beunang kaharian gua aing si anjing. Bok tah. Balik aja. Tapi aya udu ditu euy. Nya. Aing kaharti. Alah, nyeuna. Gratisan. Bolo aja mah teh ku itu bodoh ku aing. Balik ah. Aya saung. Sarewe heula di ditu ah. Niis. Heula ah. Capek. Ih. Menjadi keren kieu euy. Jadi berubah. Berarti si Mbah tadi ini. Oh disarekeun. Di kobul oge nya. Jadi kelas jelema tadi yang penampilanana. Atulah. Ih. Ayo sok urang tuh bisa digerakkeun. Kumaha ieu? Keren aku gagahna tapi teu bisa digerakkeun. Kumaha ieu teh? Dasar bocah bodoh.